Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra dangu sadaya patepang dangu deui yeuh sareng Bang Ridwan dina acara dongeng Sunda. Alhamdulillah nyanak judul nyaeta Jurig Nagih Pati. Ayeuna bagian anu katilu ieu teh karangan Rudi Yansa. Mangga atuh wilujeng ngadangukeun. Tur si Udel teh mungguh dirorok ti orok ti didik ti leutik diwarah ti keur budak. Ku KPI sabab lantaran si Udel teh ditinggalkeun maot kudu jadi indung jeung bapana. Si Udel atawa ku anak minantuna KPI sorangan. Nalika si Udel karek umur 2 mingguan mangsa dilahirkeun ka alam dunya teh. Ngan nya kitu si Udel teh sifatna mawa karep sorangan. Hese dipapatahan kudu jadi akina. Malah dina hiji waktu mah KPI kungsi nyarekan kasih Udel. Kieu cenah bahasana teh. Jor siah momoal di papatahan mah ku aing. Jor mantog sia balik ka imah. Tong balik deui ka imah aing deuleu. Bang kawarah ilaing mah dasar mabok wae jeung mabok pagawean teh. Irah rek eureuna. Kitu eta kajadian teh geus rada lila oge mangsa KPI masih rada ngora umurna. Udel masih bujang leutik. Harita teh mangsa beberang kadenge sora manuk ricit dina tatangkalan patemalan jeung baturna mungguh mata kelawang jeung mata kuaas. Dina kaayaan kitu si Udel teh harita keur di luar leumpang ngagandeang maksudna arek milungan tir layon sobatna ka kuburan nyamper ka imahna ngalongo. Nyaeta ngalongo Karman anu geus jadi mayit digegel sundel bolong di peuting teh. Tapi dina kaayaan keur leumpang kitu si Udel harita ngadadak ngaranjuk kaget sabab manehna aya nu nyegat ti lebah pengkolan. Saurang lalaki anu harita teh ngalagar bedog make calana pangsi hideung kaluhurna dibuligir kumis baplang sangadulang sirah diiket barang-bang sempak. Yo si kurang ajar teh sia pangih deui jeung aing. Udel. Goblok sia. Sia wah inung bapaan sia bajing. Anak aing teu bika hantuna gara-gara ulin jeung maneh si goblok sia. Ulin jeung maneh wae sia. Deuleukeun sia. Pokona diwarah tepi ka modar sia Udel. Pokna eta jalma ngagantawang nyarekan ka si Udel. Lak-lak dasar tutunjuk ku congo bedog. Ari si Udel saeutik gedena meunang kapeurih hate ti eta jalma ku caritaan anu memang kamalinaan ngahina ka manehna anu memang si Udel oge rumasa teu nyaho rupa indung jeung bapana. Mang nya hampura we atuh mang lah tong kitu. Ampun mang. Hampura we atuh mang ade. Sugan teh moal pikieun kajadianna anu karanapan ku uing jeung si Karman teh. Cek si Udel bari mencrong ka eta jalma anu si horeng si mana horeng eta teh bapana Karman geuningan. Ngarah-ngarah ka si Udel pikeun dialapati ku manehna sabab manehna ngarasa handeueul anakna cilaka gara-gara ulin jeung si Udel. Hei Udel, pokona mah uyah bayar uyah, pati bayar pati dulu. Anak haram sia. Ieu pedug cadu asup deui kana warangkana. Lamun can bisa nguyup ketih maneh dulu. Beungi sia arek ditigas ku aing. Pokna Mang Ade Conim anu memang manehna teh ruruntuk jeger jeung jawara. Beuki nafsu harita teh ngancam ka si Udel. Si Udel teu wudu manehna jadi soak ngadenge Mang Ade Conim anu cenah arek nigas beuheung manehna sabab si Udel rumasa moal bisa ngalawan ku kabeneran teh deui kaayaan di eta jalan teh mungguh sepi masih jauh ka lemur. Daun sia culang cilung, wablak sia goblok. Sia sieun modar ku aing ha. Wayahna euy. Beung sia rek disapatkeun ku bedog aing teh ayeuna. Cek Mang Ade Conim
bari hiuk harita ngayunkeun bedogna ngarah kana beheung si Udel. Tapi si Udel manehna rancing geus oge kadorong ku rasa reuas anu pohara atuh lep los eta bedog teh nyamos teu keuna kana sasaran. Goblok sia ngaruhikeun ka aing tah ieu rasakeun heup iya. Curega jeung harita Mang Ade Conim loncat bari ngaheumatkeun bedogna dina jurus cacar polang. Heup iya sat 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 kenca katuhu huak hiuk sedengkeun harita ari si Udel manehna nempo kaayaan kitu rada ngaranyung oge tapi manehna harita langsung ngagulingkeun awakna ka tukang atuh bedog teu keuna bae ngan edas serangan ti Mang Ade Conim sakitu ganasna. Kolebat eta bedog pating kolebat ngarah kana badan si Udel ti luhur tepi ka handap anyap hatena ngalenyapkan untung refleks manehna cingkrak ka kenca bari ngacewang dahan kai anu ngagoler sakilat bedog nyuruwuk ditadah ku dahan kai hiuk pak gelenceng ter harita leungeun si Udel ngageter manehna teu nyangka yen Mang Ade Conim rek ngalakukeun tindakan anu saperti kitu. Atuh dina kaayaan kitu kasebutkeun maju jungkrang mundur jungkrang eueuh deui iwalti kudu ngalawan. Geus kitu harita si Udel celeng ngakajleng ka tukang sabarengkah bari ngatur napasna. Tetela Mang. Ieu Mang ye. Kacida teuing ieu mah yo. Tetela rek bener-bener mayan kuring teh Mang. Hei, Udin, goblok sia. Bontong lu abacot sia. Hasok sia ka dieu. Odar sia ku aing. Heuh Mang lah, heug. Ari Mang bisa mah. Kuring kitang tuh rek ngalawan Mang. Bari rengkenek harita si Udel manehna masang kuda-kuda kawas nu heueuh manehna bisa kana silat atawa main po. Srog harita suku kenca ditarik ka hareup sendengkeun suku anu katuhu nu nyel ka tukang. Ari leungeun kenca harita rada aya dina luhureun dada. Harta leungeun katuhu manco dina hareupeun beungeut. Panon muraleng ngawaskeun kanu jadi lawan. Montong loba gaya si Udel. Ayo sia maju goblok. Bari na ge eta mah jurus naon kitu siga jurus oaker nyolek ti kotrok nu kitu nya. Kok tahu Mang? Bagus lah, montong loba bacot. Hayo sia heup iya. Durela celeng harita Mang Ade Conim manehna ngamimitian deui muka panarajang kanu jadi lawan. Nempo kitu si Udel ayeuna mah geus sayaga taki-taki pikeun yang hareupan panarajang anu jadi lawan. Siet kolebat, plos. Sameran-sameran bedog ti Mang Ade Conim anu sakitu ganasna teh bisa disingkahan ku si Udel. Bedog nyabet ka kenca kilek ka katuhu, bedog nyabet ka katuhu kilek ka kenca, nyabet ka hanap celeng ka luhur. Dedela lingas oge si Udel. Tapi rasakeun heup ya. Kurilap, siut, set. Anu eta bedog teh erek ngalak ke kemplongna si Udel. Pos atuh si Udel harita ngejat ke belah katuhu. Tolonyong. Mang Ade Conim kabawa ku tanaga sorangan. Palebah dinya aya kesempatan keur si Udel ngasupkeun teungeulanana kana punuk. Hiuk. Jebet. Goblok sia. Harita Mang Ade Conim disusud kana jukut. Anu kebenaran eta jukut teh aya teh gogokan palebah irungna pisan kituna teh atuh kegelandang bari jeung nafsu Mang Ade Conim teh. Waduh. Jadol teh ieu baduh. Awas ya. Bau naon ieu? Rada sewasem ieu. Waduh. Wah, kurang ajar ieu mah teh. Anjing gringan deui. Wah. Harita Mang Ade Conim kapaksa nyelang heula nyusut irungna anu lamokot ku tai gogok pohara. Aduh, ieu mah keur apes we meureunan. Sanggeus disusutan sing sanajan can leungit pisan bauna. Korejat Mang Ade Conim harita hudang dibarengan ku napas ngahegat panon pun celik. Nafsu ngagedur amarah teu kawadahan.
Ulang ajar sia udel. Modar sia bukan main moal tibere ampun sia ku aing udel. Mang hampura ya tuh mang tadi haja soal nama. Wah, montong loba catur tambah buku lah sia kurang ajar. Curing teh sia. Itu nate terus seak narajang bari ngayunkeun pedogna anu rek nigas beheung si udel. Nyap si udel harita ngalanyapkan sakilat manehna ngalalapkeun awakna ka hanap lep plos jebet koleweng ceng tuluy ngacleng sabab bedog Mang Areconim harita teh keuna kana tangkal kai anu aya di gigireun si udel. Pisakilat jebet Rita si udel kok kobowongan sabab cukang irungna benang pisan kutu Mang Areconim. Rasakeun ieu sakali deh yep ya. Hiuk ngayunkeun sokuna ditajongkeun keuna kana dadana pisan hiuk jebet jungka gurusak harita si udel ngagusrak kana tampingan tuluy ngakubrag kana solokan atuh rancucut ku cai. Rasakeun sia udel modar ayeuna mah. Tuna teh bari langsung ngagajleng narajang si udel anu harita keur oseh-osehan dina solokan. Atuh henteu wudu ngaranyugna harita si udel nempok kitu manehna langsung ngorejat kabelah katuhu atuh gejebur gusrak di sarwana Mang Areconim oge sawab di dadasaran ku hawa nafsu henteu make perhitungan. Nempok Mang Areconim ngagoler bari kokosehan si udel oge teu ngantep ningali kitu atuh geus kitu mah dikabrug silih galungan dina cai. Geus kitu orejat pacekek-cekek silih dengkek silih ciwit silih pengeng kitu we kawas budak leutik geuleut ku gorentelan malah lila-lila mah gajleng kana kotakan sawah anu lodok atuh deur harita galungan deui pikeun sawatara waktu mah ngan kitu jeung kitu we. Ngan lila-lila mah si udel kateter eleh si udel teh ku sawab eleh dina awak. Ari Mang Areconim manehna leuwih keker jeung geus loba pangalaman sawab manehna mah ruruntuk jeger teh dilalap-lalap atuh si udel teh tapi ka babelak-bakal aduh ampun Mang ampun kuring eleh Mang. Ah sia modar sia. Harita bener-bener Mang Areconim erek ngabinasa ka si udel atuh si udel teh geus ngap-ngapan manehna geus teu kuateun sirahna dilalap-lalap kana leutak anu ledok. Barang keur kitu hiuk angin ngakelebuk seor angin pating saleor nebak kana tatangkalan dahana pating pelenting atuh reup langit ge ngadadak angkeup padahal mah dieu teh kayaan sakitu bengrasna poe teh. Cungung anjing ge deui ngahajakeun make jeung babaung deui. Mungguh kayaan teh jadi pikasieun. Komo ditamah deui pas harita aya haseup kanal ngakulung sagrep kalapa nyerorot turun ka hanap. Siu. Set asup langsung kana mun-munan si udel harita teh. Bareng jeung kitu si udel anu harita geus babalak-bekan dilalapkeun kana letak sawah. Ngadadak purileng harita panon si udel ngapurileng bari sakilat ngakurempal. Kituna teh bari sakilat manehna ngepangkeun leungeun katuhuna kana ceuli Mang Areconim. Hiuk jebet deus. Harita Mang Areconim langsung ngakubrag teu empes-empes kabeunangan puhu ceulina. Sedengkeun ari kayaan si udel harita manehna ngadadak jag-jag waringkas bari jeung bedas tanagana. Mang Areconim anu keur ngagoler dina kotakan bari kapiuhan harita teh langsung regeyeng dipanggul dibawa ka tempat anu lega. Bareng jeung kitu harita
harita Mang Ade Conim anu geus dituna dina tempat anu kira-kira merenah golepak weh si Udel oge harita manehna ngagolepak teuing duka kunaon harita teh ngan teu lila waktu antarana harita kuniang nguniang Mang Ade Conim hudang tina kapiuhanana bari kalacam kereceum manehna sadar awakna kalalotor baralok ku leutak sawah. Aduh, kunaon aing teh tiuh. Make jeung aya di dieu sagalapan tadi teh keur taung. Jeung deui kunaon ieu si udah ngakoler di dieu nya. Aduh, palang siang heueuh bener anu bieu teh anak aing. Aduh, hampura ujang, hampura bapak teh da. Henteu maksud bapak. Keun bapak ti semat ayeuna mah moal erek ngabinasa atawa dendam ka si Udel. Sawab teteh lah geuningan si Udel teh henteu salah. Hampura Udel, hampura kuring geus nuna dendam ka anjeun keun erek disadarkeun ayeuna erek ditulungan. Horeng si mana horeng haseup hideung anu ngagulung anu asup ka si Udel tadi teh nyaeta si Karman geuningan anu maksudna rek nyalametkeun si Udel ku cara neungeul bapakna pas bapakna keur kapiuhan harita asup kana lalemutan bapakna nyaeta Mang Ade Conim teh anu netelakeun yen si Udel mah teu salah jeung teu pakna lamun disiksa komo dibinasa. Kulantaran kitu Mang Ade Conim harita langsung ngagaramang ka si Udel ngaragamangnya ngaragamang ka si Udel bari ngaguyah-guyah harita teh Del, udang Del. Duh, udang. Hampura amang, hampura. Mang da beureun kapanasan ku hate, bakat ningku hanya ka hampura. Del, kituna teh si Udel manehna ngulisik hudang bari kekereceman. Red manehna ge kana awak anu barelok jeung red deui panonna ka Mang Ade Conim anu harita keur ngaguyah-guyah manehna bari semu gempeur. aduh Mang, aya naon ieu teh, aya naon Mang? Aya naon? Aduh, balong kahuruan Mang ieu teh balong kahuruan. Mani jasa gebeur kieu Mang. Ngan ieu jeung awak jeung kalalotor. Basuh jeung nyeri di awak teh itu aduh. Masih kena hirup uing teh Mang ieu. Harita cek si Udel. Wow, jang mocan teh sok kamar mandi. Syukur jang ari geus aling mah. Heuh, Mang ge sarua yo. Awak ge kalalotor jeung barasepan urang teh tadi teh tarung. Mang kapoekan hampura. Bakat ningku haneueul meureunnan anak Mang mah. Geus hanteuna. Tapi tadi anak Mang aya ngabejaan yen ujang teu salah tak kitu. Tah ayeuna mah keun lah. Masalah eta mah ulah wa pikir. Nya terus atuh kumaha ayeuna Mang? Ayeuna mah urang tuluy mani we lah. Urang buru-buru muru ka pamakaman gitu bisa katinggalin pang nama. Mang atuh siap lah. Siap hari gitu mah kuring. Rek mani ka mana nya caina belah mana tuh belah ditu. Nya gede itu mah pancuran. Nya siap lah Mang hari kitu malah. Ayo atuh buru-buru. Bisi kaburu ngeusan soalna mah. Kanu ngurebkeun. Nya jang hayu atuh. Geus kitu mah harita si Udel jeung Mang Ade Conim ararinit nuju ka tampian keur ngabarsihkeun awakna jeung pakaianana anu kalotor waktu tadi galungan dina kotakan sawah anu karek meunang ngangler. Euleuh baraya sadayana waktosna kabujang seep. Insyaallah urang lajengkeun deui dina seri anu kaopatnya. Ulah hilap deui subscribe di Dongeng Sunda Mang Ridwan anu judul Curig Nagih Pati karangan Rudiansah. Enjing urang lajengkeun deui di bagian anu kaopat. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cang.